Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui palawargi carita ti lembur, ider lembur. Sim kuring kaleresan ayeuna nuju jalan-jalan paso sore ya. Ka Pasar Manis Ciamis palawargi. Tah ieu Pasar Manis Ciamis teh ya. Atau sonten hanyakalna teh ti iseunnya palawargi. Kitu. Cariosna sim kuring teh bade ngagaleuh parud kalapa. Tah dipalih dieu tukang kalapa teh palawargi carita ti lembur. Tah ieu gemplekan tukang lauk tah. Ieu Pasar Manis Ciamis palawargi. Tah bade ka tukang kalapa cariosna mah sim kuring teh. Tapi ti katebihan katingali tutup. Aduh, tos we bablas kapalih dieu ye palawargi. Muteran pasar sim kuring tah. Ieu nuju sonten ye di Pasar Manis Ciamis. Seueur keneh nu balanja palawargi. Tuh, seueur keneh painten. Ieu belasna jalan pasar ieu teh ka Stadion Galuh tuh katingali palawargi. Gerbang Stadion Galuh Ciamis tah palawargi. Sim kuring bade belok ka kanan. Nyaeta bade euwi deui ieu kapalihan wetan. Ke ngantosan rineh ya kendaraan. Aya we nu ngalangkungnya palawargi. Tah sim kuring bade meuntas di dieu palawargi. Aduh. Ayo mumpung kosong. Tuh aya mumpung kosong palawargi. Sim kuring widi kapalih wetan ye palawargi. Muteran pasar subuh cenah eta teh namina teh nu nembe. Teras belok ka kiri palawargi masih di komplek Pasar Manis ya. Namun tos tarutup da tos sonten palawargi carita ti lembur. Tabuh 5 ya sim kuring teh. Tah ieu terminal palawargi ti iseunnya gitu. Terminal Ciamis palawargi upami enjing-enjing sareng siang marame palih dieu teh. Tah sim kuring ayeuna nembus ka ruko ieu. Ieu ruko. Ruko Manis Ciamis palawargi. Teras menuju ka wetan sim kuring teh ieu. Parapatan pasar deh. Ieu palawargi parapatan netral teh ieu. Kaleresan lampu hejo. Ayo ngebut palawargi carita ti lembur. Jalan ieu teh ngalangkungan Rumah Sakit Permata Bunda palawargi. Teras kapalih wetan di dieu teh seueur perkantoran, seueur dealer tah kitu palawargi carita ti lembur. Kapalih wetan engke nembusna ti pertigaan Kodim palawargi carita ti lembur. Jalan ieu teh namina teh Jalan Iwa Kusuma Somantri palawargi carita ti lembur. Tah ieu Rumah Sakit Permata Bunda palawargi. Di payun aya pom bensin disebat pom bensin teh Permata Bunda. Tenarna mah pom bensin Permata Bunda cenah kitu palawargi. Teras mapai-mapai sapanjang-panjang perkantoran palawargi ya. Perkantoran Ciamis palih dia ya. Ke di payun mendak rel kareta api, pintu kereta api palawargi carita ti lembur.
beras kapalih payun palawargi. Mentas rel aya Islamic Center Ciamis nyaeta IC ta ieu palawargi. Islamic Center Ciamis. Seueur anu daragangnya sonten mah ya komo halodo palawargi. Ta di payun rekomendasi palawargi Billy hoyong masakan Sunda aya di palih kirina teh warung Kejo. Rumah makan namina Warjo. Nyaeta warung Kejo anu nyadiakeun masakan Sunda ta ieu palawargi Warjo teh tah. Raos sambalna palawargi. Cobian rekomendasi ya. Di payun mendak parapatan Kodim palawargi pertiluan Kodim sanes parapatannya anu kapalih kirina arah anu ka Tasik ka Bandung palawargi anu ka kanana arah anu ka Banjar sareng ka Jawa Tengah. Tak itu palawargi carita ti lembur lalampahan simkuring sonten ayeuna ya. Tong hilap dukung carita ti lembur channel, like, subscribe, sareng share supados carita ti lembur channel berkembang. Simkuringna semangat kitu palawargi. Sing daramang sadayana sing dipasihan kasuksesan. Hatur nuhun palawargi carita ti lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.